Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wastapun Ikrimah Nur Azizah pamiluan di SMA Negeri 16 Garut. Simkuring baris ngadugikeun biantara anu uninga Pancasila salaku ideologi nagara. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Langkung tipayun hayu urang muji syukur ka Zat Nu Maha Gopur, muja ka Zat Nu Maha Kawasa ka pangeran urang sadaya nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Teuna urang sadaya tiasa patepung lawung paamrok johok dina ieu acara. Sata acana sholawat miwah salam kasanggakeun ka junjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap kasanggakeun ka para sahabatna, ka kulawargana, dugi ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya rabbal alamin. Sata acana ngahaturkeun nuhun ka para panata acara anu tos parantos masihan waktos sareng kasempatan kanggo simkuring. Simkuring ngadeg di ieu tempat bade sasanggem ngadugikeun biantara anu unina Pancasila salaku ideologi nagara. Bapak, Ibu, sarta rerencangan anu kusimkuring dipika hormat. Panca hartosna 5, sedengkeun sila hartosna asas atanapi prinsip. 5 prinsip negara Indonesia teh nyaeta 1 sila katuhanan, 2 sila kemanusiaan, 3 sila persatuan Indonesia, 4 sila demokrasi, 5 sila keadilan sosial. Pancasila salaku ideologi nagara jeung sawangun hidup bangsa anu digali tu ditanggukeun ku para pangarit bangsa. Mangrupa anugerah anu taya bandinganana ti Gusti Nu Maha Kawasa pikeun kamajuan ieu bangsa Indonesia. Pancasila mangrupa ngahijikeun bangsa. Ku lahirna Pancasila ieu, Pancasila bisa ngahijikeun umat kana sagala rupi beda anu aya. Ibu, Bapak, sarta rerencangan anu kusimkuring dipika hormat, ngalaksanakeun ajen-inajen Pancasila teh mangrupa wujud rasa cinta ka tanah air, sangkan urang bisa ngawangun bangsa jeung negara anu sarae. Ngalaksanakeun ajen-inajen Pancasila teh bisa ngawangun dina basajan, saperti gotong royong, silih asih, silih ajenan, jeung silih ngahargaan. Dina Pancasila teh loba pisan ajen-inajena, nyaeta diantarana ajen inajen persatuan, internasionalisme, tauladan, sareng ajen inajen kasayan pikeun kamajuan ieu bangsa. Dina ajen inajen Pancasila teh seueur pisan nilai-nilaina anu aya dina ajen inajen Pancasila. Nyaeta urang kedah tiasa ngamaknaan bahwa ajen inajen Pancasila teh penting kangge patunjuk hirup urang ka payuna. Ajen inajen Pancasila teh tiasa janten pituduh kanggo urang ka payuna. Ajen inajen Pancasila teh tiasa janten acuan sareng tujuan hirup kanggo urang sadayana. Hadirin anu kusimkuring dipika hormat, rupina sakitu anu tiasa kusimkuring dipika sanggem, hapunten bilih seueur cariosan anu teu enak didangu, sareng hapunten bilih aya cariosan anu lepat sareng anu teu tiasa nambi kana manehna. Wabillahi taufik wabil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.